Lanjut nadoman Maulid wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor 61 dugikeun ka nomor 80 Wahid Isnani Salasah. Ibrahim ibuna Maria jenenganana istri ti Mesir asalna tah kitu turunanana putra nu pameget kabeh pupus keur aralit keneh nu istri carogena teh para sahabat nu soleh Siti Zainab carogena Abul As jenenganana Siti Ruqayyah carogena Sidna Utsman mimitina Gesiti Ruqayyah hilang anjeunna turun karanjang Umi Kulsum putri lanjang ditikah gentos nu hilang caroge Siti Fatimah Sidna Ali nu katelah bakaromallahu wajha anu ka masyhurkeun gagah ari putu Kangjeng Nabi dalapan pameget istri Siti Umamah jeung Ali ti Siti Zainab kawarti ari Sidna Abdullah mah putu ti Siti Ruqayyah putu ti Siti Fatimah aya 5 kabeh nama tilu anu pamegetna Sidna Hasan kakasihna Sidna Husain kaduana Sidna Muhsin katiluna Umi Kulsum nu istrina Zainab kaduana nurutu ngeling wartosna urang kudu cinta ati katurunan Kangjeng Nabi poma ulah goreng ati sumawona hiri dengki ari mungguh Kangjeng Nabi nyahna langkung ti misti ka umatna jaler istri leuwih ti sepuh pribadi welas asih kanu miskin sumawona ka budak yatim pada sebeh kumaparit kadaharan jeung pisalin akuan ka orang kampung calik satatang ariuk tara angkuh jeung adigung sanajan ka orang gunung kanu nyandang kasusahan gering jeung papatenan ayat sarta ngubarat ngajajabkeun ka kuburan manis saur manis budi estu musti kaning jalmi sajagat momendak deui sarupi parami rorai lir bulan purnama waos liri intan biduri kersaning pangeran lain sengit diminyakan karingat badanan dean diparake sesengitan sakitu Nabi mulyana
taya pisan adigungna angkat pungkureun sohbatna kalangkung handap asorna anggoan kersa lumayan aja nu geus ditambalan kitu deui katuangan banget pisan dikurangan betah dina kamiskinan lain sabab teu kagungan ngahaja bae ngirangan ngarah karidoan Tuhan